Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abdi Danu. Abdi Andi. Hatur nuhun ke ibu bapak teteh akang nu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan ya, sareng channel Properti Kang Danu. Janten posisi orang ini di mana Kang Andi? Akhirnya di daerah Jalaprang Kang. Aya di daerah Jalaprang. Pokoknya sayap Ciputra sareng sayap Pahlawan gitu. Oh. Itu lokasi itu mungkin salah satunya mencakup ke wilayah Sibunya, pusat pemerintahan. Terus caket deh kak. Caket ke Gasibu teh ka kirang langkung 3 menitan kita segi. Nya, tong uga ke biasa wae. Janten, ieu teh abdi ketitipan jual rumah. Rumahna eksklusif, mewah. Pulpurnis deh Kang. Aya di pusat kota. Pulpurnis. Itu tipenya seberapa nih? Tipe nanti di 150 meter persegi bangunan teh. Lamun luas tanah teh di 120 kilo. Dah kang spesifikasi ruangan, terus naon namina teh detailna lah. Mungkin aya di bawah deskripsi. Sareng info lebih lanjut. Mohon, dayeun orang tinggal heula kelebet. Mangga. Tadi penampakan luarna kina pagar karpot teh memang ngajamin kange keamanan di lingkungan bumi ieu teh. Pas CCTV kan aman pisan. Ayo orang tinggal kelebet. Enggak, ayo. Karpot lagi lumayan ageng gitu. Jadi tampang muka teh lebarnya seberapa nih? Aya dugi ke 10 mah nya. 8,5 atau sampai 8 kan aya. Ieu kangge karpotnya cekap kangge 2 mobil sareng 4 motor mah tiasa kayak masih tiasa lebet nih. Karena itu aya panto kanggo motor atau nampi kanggo ieu jalanna aya. Urang buka sapatuna. Buka heula. Dulu kotor. Tah ieu ninggal tampak payun ge itu teh pintunya salaras namanya. Salasna pintu teralisan deh. Mohon. Aman. Tah itu du janela oge, janela ge tos diamankeun aya beusina lebet teh. Ya tilu janela bukaan itu. Bang Cabi kalebet aya nek. Tah kang ieu tampak dalemna teh. Pintu ge tos safety gitu nya. Safety pisan. Terus nge beusi double gitu nya sareng pintuna. Ini tinggal ruang tamuna, Pak nih. Ini ruang tamuna, terus saya ornamen lampu, terus gitu. Ada saya. Oh, dia zaman-zaman dia. Iya, biasa diange-ange ruang makan gitu. Itu dapurna terus ngagaduhan minibar. Minibar. Terus saya ugekeun mangkok, piring di raos pisan. Kompor zaman modern kieu kan. Nah, itu bumi teh pulpurnisnya. Pulpurnis. Jadi dical sang obat-obatna. Mohon di bumi teh posisinya ieu diical sareng furniturna gitu. Nah, ieu kalebet Kang. Aya kolam renang, kolam ikan. Iya, spesialit ieu kangge rumput sintesis. Dan kangge isi raoseun. Terus aya kolam ikan, ieu terawat pisan. Biasa duduk santai di dia teh. Ieu teh kudu gadungna teh memang dirawat, dikuras hampir tiap hari. Janten ngadamel nyaman sih penghunina. Ornamen ieu. Space kaluhurna ageung. Kangge sirkulasi udara teh ieu teh sae gitu. Ayeuna urang lebet ka master bedroom atanapi kamar tidur utama nu aya di lantai 1. Ayeuna master bedroomna terus dipasihan jendela gitu. Aya ronde-ronde seperti lampu. Jadi kamar tidurna cukup luas, ngadamel nyaman, kami istirahat di dia, kangge ibu sareng bapak. Ayeuna cobi di kamar tidur. Di kamar tidur teh aya ieu Kang, aya kamar mandina Kang di lebat. Sok cobi bani dicek. Mohon janten privasina kajaga pisan mun aya tamu dari di luar gitu. Teu moal kaganggu. Aya tamu yang wah uih teh, urang bebas. Ayeuna urang langsung ke lantai 2 nya. Mangga. Ieu teh ngagaduhan kamar tidurnya sabaraha Pak Ani? 4 nya. 4 Kang. 4. Kamar mandina pangitan 3 nya, 2 ieu relingna hiji di luhur. Terus aya kangge ngaca ngeunteung gitu. Ieu kangge ruang keluarga. Ieu ruang keluarga aman di pasangan tralis ya teh Kang. Mohon. Mau ngajaga pilih. Ini space kangge ruang keluarga ieu teh. Urang coba tinggal itu kamar itu ngacaket ka tangga. Ieu kamar tidur anaknya. Mun kamar anak di dieu tiasa aya alit ya cekap lah ke kamar anak. Raos pisan di dia. Di heula we Kang. Mangga. Ieu kamar tidur anu katilu nya. Katilu. Mungkin nu kaopat urang review. Sebaguna sih di damagudangnya teh sawi. Ieu mini balkon ieu teh. Terus aya space
Salit ya biasa dimanfaatkan kayak gudang biasa, iya mah tidak mau kayak jemuran kan gitu. Ayeuna orang tinggal ke kamar nu ruang kerja we nya. Buat mau latihan. Iya. Ieu ruang kerjana. Space nalit tapi cekap kayak nyalira mah. Ya. Kamu orang kadu channel YouTube kan biasa jangan ngedit dia kan dia rawas. Ya itu jadi istilahnya teh mah space area kange naon namina teh pada melan atau napi naon namina teh kangen dia tuh naon Kang naon we lah pokoknya mah gitu. Itu kayak aya toiletnya Kang jantan tebih-tebih di ruang kerja langsung ke toilet jadi jangan dianggo saurna teh da soalnya dihandapnya rawas mohon eta kloset duduknya tuh kloset tetep sadayana kloset duduk terus saya wastafel sama kaca sadayana saya kamar nu terakhir. Iya, biasa diange kange kamar murang kali gitu. Space na cekap, tinggal keluarga gitu. Akhirnya kantun kamar mandi nul paling handap teh di ieu nya. Atos di samping dapur aya. Tahu mun ke WC kotor eta mah. Janten kange spesifikasi ruangan sareng nu sanesna hoyong langkung detail kantun aos we dina deskripsi. Hatur nuhun ke ibu bapak teteh akang anu setia tos nonton video ieu khususnya di channel Rumah Idaman Sultan sareng properti Kang Danu. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Amin. Sareng gua abdi didoakeun mudah-mudahan ibu bapak teteh akang teu acan ngegara duhan bumi sing ngegara duh bumi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Sakitu informasi nu tiasa ku abdi didugikeun. Amin. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Kangge salajengna kangge ngahubungi abdi tiasa klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi video ieu. Subrek kanggo abdi sumanget urang nonton deui bumi anu sanesna. Oh nya sok aneh-aneh wae ieu mah punten we Bu da nya kumaha kedah dimaklum gitu. Margi sok rada kitu gitu tah. Tah kitu wae. Sakitu. Bade anu didugikeun. Cekap. Nya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Danu. Abdi Araina Ariel. Sampai